Bismillahirrahmanirrahim. Ieu hal kabagi sabaraha? Hiji al-mufrad, kadua al-jumlah, al-mufrad kabagi sabaraha? dua, Hiji al-muakkidah, artina hal anu memperkuat, karena hal anu memperkuat begitu. Kedua hal ghairu muakkidah, artina hal anu teu memperkuat, al muakkidah kabagi sabaraha? dua, Hiji muakkidah li'amili, muakkidatun li'amiliha artina memperkuat karena amilna. Kedua muakkidatun limadmunil jumlati hartina memperkuat karena makna nu terkandung tina jumlah. Muakkidatun li amiliha kabagi sabaraha? Dua. Hiji ngabedaan karena amilna dina lafadzna. Kedua akun jeung amilna dina lafadzna. Al jumlah kabagi sabaraha? Dua. Hiji jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah kabagi sabaraha? dua, Hiji dua, muwadawiyah kabagi sabaraha? Dua. Hiji musbatah. Kedua mudhari'iyah kabagi sabaraha? Hiji. Kedua ismiyah kabagi sabaraha? Hiji. Kedua tadi hal eta kabagi dua. Hiji hal mufrad, kedua hal jumlah. Naon ngaran hal mufrad? Al mufradu wa ma laisa jumlatan wala shibhaha. Al mufradu ari hal mufrad wa nyaeta ma sakur-sakur hal laisa jumlatan anu lain didamel tina jumlah wala shibhaha jeung lain didamel tina shibih jumlah. Ari shibih jumlah teh naon? Dhorob jeung jar majrur. Jadi sakur-sakur hal anu lain jumlah, lain dhorob, lain jar majrur, maka eta hal naon ngaranna? Hal mufrad. Contoh tatmimu syurut wal quyud bitamthil jadi pengajian dia asal mantas alhasil eta aya contohna. Naon contohna? Contohnya seperti jaa zaidun rokiban. Jaa wistu maka zaidun sapaki zaid rokiban hale kang nunggang. Mana hal tak? Rokiban eta hal jumlah lain jumlah mah seperti zaidun qaimun kita jumlah ismiyah. Lain jumlah ismiyah, lain jumlah fi'liyah. Dzaraf lain, jar majrur lain, maka lapar rokiban eta disebutna hal naon? Hal mufrad. Ayeuna naon ngaran hal jumlah? Al jumlatu huwa makana
jumlatan wa shibhaha. Al jumlatu ari al jumlah wa nyaeta ma sakur-sakur hal kana jumlatan anu kabuktian didamel tina jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, wasibhaha atau didamel tina syabeh jumlah, mau gimana awalnya atau tina syabeh jumlah, baik zorof atau jar majrur. Simpulanana sakur-sakur hal di mana-mana didamel tina jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau zorof atau jar majrur, maka eta hal jumlah ngaranna. Contohnya seperti Ja'a Zaidun yaduhu ghairu mursalin. Ja'a wis maka Zaidun sapaki Zaid yaduhu hale utawi tangane Zaid ghairu mursalin iku liyane kang den lepasaken. Ja'a Zaidun geus datang ki Zaid yaduhu bari leungeunna ghairu mursalin teu dilepaskeun ka handap, teu dilepaskeun je berpikir atau tidak kep gitu, teu diturunkeun ka handap irsal. Nah, mana amil hal Ja'a, mana sahibul hal Zaidun, mana hal yaduhu ghairu mursalin. Ya yaduhu mursalin jumlah lain. Jumlahna disebut jumlah ismiyah, nu matak disebut jumlah ismiyah dimimitian ku kalimat isim utawi tuh mubtada khabar tuh jumlah ismiyah. Sakur-sakur hal di mana didamel tina jumlah, di dia jumlah ismiyah, maka halnya disebut hal jumlah. Hale utawi tangane Zaid tadi, ya hal jumlah kan tadi. Hal jumlah. Hale utawi tangane Zaid ghairu mursalin iku liyane kang den lepasaken, dilepaskan ke handap. Contohnya seperti Ja'a Zaidun yadhaku. Ja'a wis maka Zaidun sapaki Zaid yadhaku hale gemuyu ya Zaid. Geus datang ki Zaid yadhaku bari seuri. Mana amil hal Ja'a, amil hal teh amil nu nganasobkeun kana hal. Mana sahibul hal Zaidun, mana halna yadhaku. Ieu yadhaku ieu jumlah apa lain? Jumlah naon? Jumlah fi'liyah ieu. Lantaran didamel tina kalimat fi'il, jumlah fi'liyah ieu. Berarti hal jumlah ieu. Hal jumlah. Yadhaku kalimat fil mudhari terus fa'ilna ada bermustaqil kana Zaid. Ingkepan sejumlah fi'il fa'il mahal nasab jadi hal tina lapan Zaidun, sebab kumibane jumlah khobariyah sause marifat mahdoh na Zaidun, jumlah khobariyahna
yadhaku eta hal jumlah ngaranna. Mal nasab jadi hal di mana? Tina zaidun. Hal mapan golongan mansubat berarti anu nganasabkeunana, anu nganasabkeunana ya gitu. Jadi yadhaku jero-jero nama dinasabkeun ku jaa jumlahna. Nah, ieu hal mufrad kabagi sabaraha? Dua, kahiji muakkidah. Artina hal anu memperkuat. Kedua goer muakkidah. Artina hal anu memperkuat. Hal muakkidah kabagi sabaraha? Dua, hiji muakkidatun li'amiliha. Artina memperkuat karena amilna. Hal anu memperkuat karena amilna. Tentang hal anu memperkuat karena amilna. Awas. Jadi orang kudu wau karena amil mana amil hal ge. Nomor kedua muakkidatun limat mulil jumlah hal anu memperkuat karena makna nu terkandung tina jumlah. Anu muakkidatun li amiliha kabagi sabaraha? Dua. Hiji mukhalifatun li amiliha fil lafzi. Ngabedaan kana amilna dina lafazna. Berarti contoh hal mufrad muakkidatun li'amiliha mukhalifatun li'amiliha fil lafzi. Itu meureun panjang nama. Contoh hal mufrad anu memperkuat kana amilna ngabedaan kana amilna dina lafadzna. Seperti pangandika Allah Allah Ta'ala wala ta'sau fil ardi mufsidin wala ta'sau lan aja gawe keruksakan sira kabeh fil ardi ing dalam bumi, ing dalam muka bumi. Mufsidina halekan gawe keruksakan kabeh. Wala ta'sau awas ulah nyieun keruksakan fil ardi di muka bumi. Leuweung ditebang. Hutan ditebang ya. Eta nyieun keruksakan ngaranna. Dialaan kayuna tapi teripelahkan deui. Akhirnya banjir Pak. Di Aceh, Sumatera, Sumatera kan padahal. Nah, coba di dia mana hal? Lafaz mufsidin. Berian kurang ciri hal ya, musim pokok. Mana sahibul hal? Teka panggil kan? Mana ya sahibul hal? Waw domir anu aya di lafaz ta'sau tah ieu. Sira kabeh teh mufsidin eta. Sahibul hal. Mana amil hal? Wala ta'sau ta'la ta'sau amil hal. Supaya jelas tadi tuliskan gitu. Ya mufsidin ya tarkibnya jadi hal. Halna hal jumlah apa hal mufrad? Hal mufrad apa hal jumlah? Hal mufrad dumatak disebut hal mufrad dan sebabna. Dan sebabna lain didamal tina jumlah, lain didamal tina syibih jumlah.
Nah ieu lafaz mufsidin al mufrad disebutna muakkidatun li amiliha, memperkuat karena amilna. Mana amilna? Tasawuf. Ari tasawuf tadi mana naon? Waw lan la aja tasawuf gawe keruksakan. Ari mufsidin manana gawe keruksakan laju aya deui gawe keruksakan, berarti nu kadua memperkuat kanu pertama. Jangan membuat keruksakan di muka bumi, mufsidina kalian membuat keruksakan gitu. Disebut dua kali berarti nu kadua eta memperkuat kanu mufsidin ieu memperkuat karena tasawuf berbuat keruksakan ulah gitu. Wala tasawuf anjeun ulah berbuat keruksakan di muka bumi, mufsidin ulah berbuat keruksakan gitu. Urang mah ditenang ulah eta ngaranna hal anu memperkuat karena amilna pun eta ya tasawuf manana berbuat keruksakan. Ieu berbuat keruksakan berarti nu kadua memperkuat kana pertama eta hal muakkidatun li amiliha, mukhalifatun li amiliha fil lafzi ngan ngabedaan kana amil dina lafazna. Ari amil nama tasawuf asa asia yaksa gitu, yaksa yaksayani yaksauna tak sayani enggak kadinya tak la tak saya la tak sau eta. Ari mufsidin mah tina afsada yufsidu ifsadan wa mufsadan bahwa mufsidun mufsidani mufsiduna dinasabkeun mufsidina. Beda teu tah lafazna? Beda, nasribna ge beda. Eta ngaranna mukhalifatun li amiliha fil lafzi. Ieu nu paling loba ya dina Al-Qur'an sareng al-hadis. Hal mufrad memperkuat kana amilna berbeda jeung amilna dina lafazna. Contohna deui seperti summa wal laitum mudbirin. Summa walaitu maka kari-kari mungkuri sira kabeh mudbirina hale kang mungkuri kabeh. Mungkur gitu nukangan bisa kabur gitu, nukangan teh nukangan kabur. Kemudian anjeun kabur kaburna gitu, kaburna gitu. Nah ieu mana ya hal ya halna mana mudbirin. Tiap aya hal berarti aya sahibul hal. Mana sahibul halna? Takna tapail. Mim alamat jamu dzakar salim tama. Tupail. Mana amil halna? Wala. Nah, iya amil hal ngaranna apa? Amil hal. Mudbirin eta halna hal mufrad apa hal jumlah? Nu mata disebut hal mufrad atau lain jumlah lain siapa jumlah. Disebut muakkidatun li amiliha memperkuat karena amilna. Sebab walaitum teh manana mungkuri. Mudbirin manana mungkuri diulang dua kali maka luka dua eta memperkuat kana pertama. Kemudian anjeun kabehan kaburna gitu. Lafazna beda henteu? Walaitum jeung mudbirin beda tasrifana ge.
Wala itu maksudnya wala yuwali, taulian tauliyatan, wal kan, taulaan tilaan walaan walaan wilaan mualan gitu. Ari mudbirin matina ada baro yud biru id baron wa mud baron fahuwa mud birun mudbirun mudbirani mudbiruna dinasabkeun mudbirina. Beda lah pada beda nasrifna ge. Nah, ieu disebutna mukhalifatun li amili afil abdi. Ieu nu paling loba dina Quran jeung hadis. Hal mufrad anu memperkuat amilna bari ngabedaan kana amil dina lafazna. Tafsir ieu hukumna. Tafsir teu loba dina Quran dina hadis. Ayeuna contoh hal mufrad muakkidatun li amiliha nya ngan muwafiqatun lain muwafaqatun masdar muwafaqatan ieu mah muwafiqun muwafiqah ni muwafiqatun li amiliha fil lafzi. Contoh hal mufrad nu memperkuat kana amilna akur jeung amilna dina lafazna. Qauluhu ta'ala nya pangandika Allah ta'ala handaplah wa arsalna ilaika Rasulah wa arsalna lan wis ngutus isun agung kami geus ngutus ilaika maring sirana sahaya Kangjeng Nabi Muhammad Rasulan hale dadi rasul. Mana tahal Rasulah, mana sahibul hal nu jadi rasul sah tadi Kangjeng Nabi. Ari Kangjeng Nabi di dieu mana kata dina ilaika ta sahibul hal ta mata tadi ilaika maring sira ta Kangjeng Nabi ta ieu sahibul hal. Mana amil hal? Arsalna amil hal. Rasulah halna hal mufrad apa jumlah? Nu matak disebut hal mufrad. Lain jumlah, lain syabih jumlah. Memperkuat karena amilna memperkuat. Arsalna manana ngutus, rasulan ge utusan yang mengutus kan sarua utus kene. Beda teu lafadna beda teu suku katana. Sarua arsalna jeung rasulan sarua ngutus kene sarua tuh. Dan ngaranna huruf asal tak ro, sin jeung lam, ro, sin, lam gitu sarua. Akar kata nah itu sarua ro sin lam yang ngaranna ngakuran kana amil dina lafadna. Nah ieu mah qalil hukumna jarang ayana aya mah aya di Quran dina hadis ngan jarang salobana mah ieu anu beda lafadna. Ayeuna nyaritakeun hal muakkidah li madmunil jumlah. Ari syarat madmunil jumlah atau muakkidatun li madmunil jumlah ayat 3 hiji jumlah ismiyah. Dua juzna ma'rifat saduana. Katilu isim jamid saduana.
isim jamid saduana contoh hal mufrad muakkidatun limat model jumlah. Contohnya seperti Zaidun akhuka Apufa. Zaidun utawi ki Zaid akhuka iku dulur sira. Atufan hale kang welas. Sok tah halna mana hal ya? Halna lafaz atufan. Hal mufrad apa hal jumlah? Lumatak disebut mufrad, lain jumlah, lain syabih jumlah. Muakkidatun limat munil jumlati anu memperkuat karena makna nu terkandung tina jumlah. Zaidun akhuka ki Zaid eta dulur anjeun. Ari jeung dulur mah kudu karunya, bener teu? Sehingga sok aya bahasa buruk-buruk papan jati. Sanajan geus buruk papan jati mah masih kene bisa kapake. Bear-bear sang wadang najan bear masih kene bisa disepankeun atawa digoreng sanuna. Hade goreng ge jeung dulur aya masalah mah dulur nulungan. Bener tah? Jadi Zaidun akhuka ki Zaid dulur anjeun. Di balik ucapan Zaidun akhuka aya makna nu tersimpen naon jeung dulur eta kudu saling sayang menyayangi kudu karunya. Ari saling menyayangi di antara bahasa Arabna atufan. Itu di balik Zaidun akhuka di jerona ta jeung dulur eta kudu saling menyayangi, benar? Jeung dulur eta kudu saling karunya. Eta mana ta? Anu aya di balik Zaidun akhuka. Kari-kari dibere atupan teh eta kudu saling karunya. Berarti atupan eta memperkuat karena saling karunya nu aya di balik ucapan Zaidun akhuka. Eta ngaranna muakkidatun limat munil jumlati. Ngan jumlahna disyaratkeun sabaraha? 3 hiji jumlah ismiyah. Zaidun akhuka jumlah ismiyah. Lantaran dimimitian ku kalimat isim. 2 juzna marifat. Zaidun marifat nakira. Marifat sebab alami. Akhuka marifat nakira. Marifat sebab idofat kan isim dhamir tu aku idofat karena kaf isim dhamir. Zaidun isim jamid apa isim mutasharif? Isim jamid dia nama. Akhuka jamid apa mutasharif? Jamid. Zaidun mata ki Zaid teu ditasrif nus Zaid lagi Zaid Zaid temenan eueuh. Nya nama eta jamid ngaranna. Akhuka eueuh wis dulur bakal dulur temenan eta tripanana eta jamid ngaranna mah. Itu jamid melawan mutasharif. Artinya jadi atupan eta memperkuat karena makna anu terkandung anu tersimpan tina Zaidun akhuka. Naon makna anu tersimpan tina Zaidun akhuka? Jeung dulur mah kudu saling menyayangi. Zaidun akhuka ki Zaidun sia tah. Sak langsung pada oh jeung dulur mah kudu karunya ge. Itu sok aya bahasa buruk-buruk papan
jati senajan geus buruk papan jati mah masih kene bisa dipake. Bear sang wadang senajan bear eta wadang masih bisa dihaneutkeun. Digoreng kejo panjeunna eta. Hade goreng ge jeung dulur. Najan teu ngomong, najan sok pasea, lamun aya masalah mangke dulur dulungan. Nah sobna aya hubungan darah, saling menyayangi. Jadi dina Zaidun akhuka anu tersimpan eta saling menyayangi. Kari-kari aya atupan teh saling menyayangi teh ngaranna. Berarti atupan memperkuat karena saling menyayangi anu tersimpan di balik ucapan Zaidun akhuka. Itu paham? Tanganana hal mufrad muakkidatun di madmunil jumlah. Laju eta atupan. Jadi hal di mana ya? Jadi hal tina amil hal jeung saibul hal anu dibuat. Takdirna ae ahakkuhu atupan gitu. Ya mungkin tidak Zaidun akhuka mana coba amil Zaidun jalan jadi amil kenapa akhuka lain jadi amil Zaidun jadi mubtada amilna nabi tidak gitu. Al amilu fil mubtada wal khabari wa wal ibtida'u hukumnya lagi jadi makmul ya akhuka. Atupan jadi hal amilna ahaku laju sahibul halna buta ngahakakan isun nganyataakan isun kuing Zaid atupan alekang welas asli. Contoh deui ieu surat alfiyah mah engke mengaji alfiyah ngeunah. Contohnya dia seperti anak Zaidun ma'rufan. Ana utawi isud Zaidun iku ki Zaid. Ma'rufan hale kang den kenali. Mana hal ma'rufan? Halna hal mufrad apa hal jumlah? Hal mufrad dan sebabnya. Lain jumlah, lain sebek jumlah. Disebutna muakkidatun limadmunil jumlah hal mufrad anu memperkuat karena makna anu terkandung tina jumlah naon jumlah ana Zaidun. Aya jelema ngomong ana Zaidun aing ki Zaid. Batur kenal teu? Asal kan teh nyaho eta saha? Nya ngomong ana Zaidun. Kaula Zaid. Kenal teu? Urang asal kan teh nyaho. Eta saha? Nyaho. Nya ngomong ana Zaidun. Ulah Zaid. Dikenal teu? Dikenal ku batur. Berarti dina ucapan Zaidun aya makna nu terkandung nu tersimpan naon? Dikenali ku batur. Paham? Dina ucapan ana Zaidun dikenali ku batur. Dikanyahokeun, oh eta Zaid. Itu. Kari-kari diberi ma'rufan teh dikenali deui. Berarti ma'rufan eta memperkuat karena dikenali anu tersimpan di balik ucapan anak Zaidun gitu. Hese eta lamun teu make perasaan. Ieu ngaranna hal muakkidatun limadmunil jumlah. Aduh pasti amat ngaji cenah. Jadi ngabongkar Quran jeung ngabongkar hadis ieu. Atuh koseta inna huruf takkid taukid artina takkid nganyatakeun kana madmunil jumlah artina taukid naukidan kana madmunil jumlah itu. Zaidun qaimun ki Zaid nangtu. Makna nu terkandung dina Zaidun qaimun adalah ngajelaskeun bahwa ki Zaid eta keur
nangtung eta tah al ikhbar bi qiyami Zaidin ngaberitakeun nangtungna Ki Zaid gitu. Ngan lamun Zaidun qaimun bae kurang kuat omongan eta supaya lebih kuat make ina sungguh Ki Zaid nangtung sungguh kabar berita Ki Zaid nangtung eta bener gitu eta mah guru jumlah teh kos kitu tah ina huruf takik tauhid hartina takik nganyatakeun ngajelaskeun sajelas-jelasna lain nalagaan nangtungna Zaid lamun masih kena ngucapkeun Zaidun qaimun Ki Zaid nangtung masih bisa dinaon masih bisa diragukeun untuk beron teu nangtung eta mah lalagaan nangtung ge tapi lamun geus make ina berarti lain lalagaan beneran eta itu ngajelaskeun Zaid nangtung eta fungsina ina tah ai narkib geus jauh lewat geus teu narkib ngajelaskeun ina we teu ngarti gitu ngan emang dina tarkiban batur mah gitu dina huruf takik tauhid dari takik gitu artinya tauhid gitu wal listina fil bayani li anhu waqiyun fi jawisul muqaddar gitu gitu ida dorpun dia lain eta bahwa dina takrifanan buku pasar mah ida dorpun lima yastaqbilu minaz zamani khafidun li syartihi terus wa mansubun bijabinya berumnya tapi lamun eta takriban pasar naon eta lain eta bukan mah banyak kabeh dala alih maqablahu bae aya nu make dawa alai maqablah wa henteu lamun diharapna aya jawab ulah make dala alai maqablah mun diharapna eueuh jawab maka make dala alai maqablah itu ida eta coba dia tarkiban pasar walain khafidun li syartihi wa mansubun bi jawabihi lain asana wa mansubun li jawabihi asana eta dina sok belit gitu. Ngaji denge gitu laju anu ngajina geblek ieu mah muridna di luarna bener eta ngan sok salah denge cek guruna mau khotob keur muayyan kadengena mau khotob keur muayar dipagakeun muayar teh muayar gara teh mah yang piling bae hayang dikomong gitu nya ngaji mun kita anyar kae hayang magaan mau toger mau hayar bari gaplok bae dan mau hayar mau ayan gitu eta beureun di Syekh Mandayana bener tah ngajar amil teh nya lajeng muridna kan henteu dituliskeun lajeng mau ngajina lain kos kadieu basa potongan jelema beuki hees gitu lang-lang ngajina lajeng salah denge salah nulis gitu padina baca acakan tarkiban teh ya masyaallah domah dohir baik itu domah dohirnya fathah dohir kan gitu loh bana aja tuh oke lain zahiro ongko ngaji sifat hakiki sifat hakiki mau kudu menang tarapat itu 10 gitu menang tanis ngabuang tadgir lamun manas kabeh banyak sifat akur zaidun qaimatun itu salah artinya eta di urang mah sifat hakiki eta dijalankeun bae lamun narkib. Batur mah nya sifat hakiki. Ar-Rahmanir Rahim doang. Sarituna mah sifat hakiki. Jadi sifat hakiki anu pelanggar sifat hakiki eta kudu ngaropakeun kana demir manut anu disimpan anu pikeun ta'alluq anu pikeun babalik kana masuk alehna anu dibuang itu mah. Bukan masuk alehna jugruk dinya. Bismillahirrahmanirrahim Allah itu masuk alih eta masuk anu dibuang cenah ge dirujukeun kana masuk alih nu teu dibuang eta masuk alih kana aya nya eta coba ge ayo lawan masuk alih dibuang gitu dina tartiban aja kayak gitu nah ari atop eta kudu kana matub alehna anu adut kana matub alehna mah lain atop naon maktu
aya matub ale, aya matub ale di aya atop gitu. Aya panganten lalaki, aya panganten awe, aya pernikahan. Aya matub ale mata ari matub eta lain ari atop eta. Atop mana nalika aya matub jeung matub ale di aya atop, aya mudok beleh berarti aya naon? Aya idopat teh gabungan tina mudok jeung mudok. Atop eta gabungan tina matub jeung matub ale, jadi matub anu anut kana matub ale atop. Ya bagian arkib. Ari atop eta kudu anut kana matub ale gitu. Artinya jadi cerita kieu urang lain ngahinakeun kana itu. Urang kudu bersyukur gitu. Orang ngaji teh hese. Sifat tawil batur mah eta sifat tawil coba tanya teh dia. Narkib sifat tawil bahkan loba udah sifat tawil naon aduh kumaha ieu eta asmaul khamsah eta sifat hakiki lain sifat sababi atuh lain sifat eta gara tawili gitu. Sifat mah kudu isim sifat, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabahah. Kok iya lain isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabahah? Geus gitu. Takdirkeun sifatna gitu. Isim sifat ail ma'dudat eta ma'dud teh isim sifat eta supaya ulah acak-acakan. Lampuruk napi jajem kolab kan orang mah artina napi ngarapi dari jajem ke artina kolab tah aya arti-artina gitu. Istidrok artina ieu teh nyusuli omongan gitu. Baju salah cek guruna istidrok nya nama istigrok kadengena lakina huruf istigrok cenah. Istigrok jeung istidrok beda. Ai istigrok mah ngabeakeun istigrok tah itu istighraq teh beak lamun istidrok nyusul omongan itu can anggeus ngomong ya diteruskeun deui istighraq jadi istidrok jadi istighraq salah denge ya eta luar biasa narkib eta soalna eta garapan laju katambah narkib kifatul atqiya pareto loba pengalaman di dinya Ekil gitu. Anu eueuh dina amil jeung hirup. Mamason haji gitu. Di mana? Di Kulon ngajar dengan amil doang sorogan. Contohnya aduh 300 pangloban. Laju eta aya geuna pesantren tapi ngarendek tapi aya batasna kitu modal kitu ngomong pesantren ki anu atuh bariasa we laju itu anu ngaji ka dieu ngaji ka ieu jeung ka Tommy gitu ngobrol dengan terus gitu aya geuna pesantren atuh mara henteu teh sering pas eta naon anu paling loba eta isun haji eta naon ngajar dengan amil doang aja sorogan Bandungan amil we dibolak-balik ada manfaat mah gitu ulah sieun balik kok bisa balik mah bisa selain motor mah balik kok bisa kalau udah dia ini kena kembang ngaji bisa naon bisa ngaji jangan ge hal mu akidah limat munu jumlah mah aya syaratna jadi kudu jumlah ismiyah atau nasi itu jumlah ismiyah. Kedua cenah dua juzna teh kudu naon marifat ana marifat sebab sim domir zaidun marifat sebab isim alam cenah kudu jamid dua ana isim jamid pada tanya ana nahnu atau ana jeung nahnu lain itu sebenarnya mah itu henteu kieu ana ya anau tah henteu kitu henteu ana wis isun bakal isun henteu eta mah ana nahnu keur nyaritakeun lamun ana pikeun mutakalim wahdah, mau nahnu pikeun mutakalim al-ghair, lain nahnu jeung tina ana lain. Tapi eta mah isim dhamir pikeun dia gitu. Tapi beda-beda nya sebenarnya mah.
lagi huwa huma huma eta tina huwa lain atau masing-masing itu masing-masing nanti ngan huwa pikeun mufrad huma pikeun tasniyah pikeun jamak gitu beda-beda beda jeung dorobu teh tidak doroba itu dorobat tidak doroba asalna dorobu tidak doroba tah tadi itu berkah hiji berarti ieu anak teh isim jamid itu isim jamid gitu tapi marufan jadi hal di mana hal tina ambil hal yang sahibul hal dibuang takdirna ahad ma'rufan gitu nyata ke disuning zaid ma'rufan halekan dan kenal gitu lamun teu nakdirkeun atuh mana amil na ieu banyak anak jadi amil jadi tepatnya denge zaidun jadi amil itu bisa ayat dari hal mufrad ghair muakkidah contoh hal mufrad ghair muakkidah seperti jaa zaidun raqiban wis tumaka sapaki zaid halekan nunggang mana hal raqiban hal mufrad apa jumlah hal mufrad memperkuat karena amilna untuk memperkuat karena jaa untuk kita ngaranna hal mufrad ghair muakkidah tinggal nyaritakeun hal jumlah itu adalah wallahu a'lam.